Bagian ibu iya bapak-bapaknya, bapak-bapak yang beri mayu. Itu kagol. Kan aku. Bagian sudah lupa. Kagol aku di baik kenal. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fadli wal minah. Wassalatu wassalamu ala markazid dairatin nubuwiyyah wa ala alihi hum kan nujum fis sama'il 'aliyyah. Fa subhanallah la ilaha illa huwa tanajjaha nafsuhu bi nafsihi. Tsumma raqa ila mustawan fasami'a fihi wa sharifa akhlaq. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-silatul rahmi tutul umrah wa tazilul hadith. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaka an ittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakumullahu ghafurur rahim. Wa kama qala Ibnu Malik wa ma minat tawkidil labdi wa niyati mukarraran takal kaduji. Wa kama qala Syabdul Rahman Akhdari kahdani ala qalbi kaytarahu wa uda tarfal qalbi an siwahu kilahuma syar'iyyun aw urfiyyun nahfur taqarat sufiyu. Wa qala ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ahibba'il kiram, teristimewa sim abdi pribadi atas sim kuring nyangakeun apresiasi penghormatan setitinya kepada semua para ulama, para guru, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sadayana para ulama. Urang doakeun mudah-mudahan semua para ulama, para kiai, para santri ada dalam kemenangan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhormat pula si abdi nyengakeun penghormatan setinggi-tingginya kepada aparatur pemerintah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan detik ayeuna sepulang orang tua kita, Bapak Lurah besertanya atau jajarannya dari bawah sampai pusat yang kami hormati, dan kita doakan mudah-mudahan aparat kita jadi aparat yang amanah, selalu peduli pada masyarakat, termasuk mudah-mudahan jadikan aparat anu amanah berkah selamat dunia akhirat. Amin. Para tokoh pemuda terutama pisang Syibil Wasilah Bapak Syibul Hajah, Bapak Eman, berikut Ibu Eman. Ibu Eman, tahunya Eman. Bapak Eman
selaku sahibil hajjah termasuk Ibu Eman kersana sepuh anu paras nyamut al mukarram perwakilan sahibil hajjah. Alhamdulillah yang kami hormati, begitu pula urang doakeun mudah-mudahan sahibil hajjah anu mungkin putrana atas kita macam atasnya. Mudah-mudahan putrana ku Allah enggal waras serta tos dewasa tuut kana perintah ianya Allah sareng Rasulna, taat ka orang tuana, simpelna dijaga putra soleh termasuk putrina solehah. Oke, mudah-mudahan hajat tak berkeselamat subur mahmur lillahi ta'ala. Setelah hajat mantena diangkat derajat tamah kukuh ibadah ke Allah, dihasilkan seluruh tujuanna kataun manupi berkaitan setiap hajatna, khususnya qasul hajat umumna urang sararea berkah hadirna tempat ikhlas ridho mugi Allah ngersakeun urang yakni dihirupkeun bahagia dunia akhirat ridha Allah, baik aparatna, masyarakatna, ulamana, detik ayeuna sampai ka paeuleukeun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik urang kukuh ibadah ka Allah matna husnul khotimah, pupusna husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah anu kadua abdi sareng sadayana anu nepi kana pangraswara. Ya Allah, mudah-mudahan ayeuna urang wengina wong Isnen, wong Isnen. Mudah-mudahan berkah kempel dina kancah mahpalaan mulia ku Allah urang yakni dihampura seluruh dosana. Amin. Serta alikuh urang sami dihampura dosana cangkeun mudah-mudahan kana roboh mila jannah kaya urang hirupna panjang umur anu barokah kang ibadah. Amin. Dijaga rezekina sadayana tebihkeun bae. Amin. Wa taqul urang saleh terus salehah gaduh nilai ibadah hari kata suci Mekah mautna husnul khotimah kaya urang hal-hal baik dina badan urang ku Allah diilangkeun pancabalai dunia akhirat serta mudah umat Islam aparatna masyarakatna ulamana aya kemenangan dalam membela agama Allah dan membela negara Indonesia Pancasila, ilangkeun bahayaan di Indonesia terutama mudah-mudahan seluruh orang kafir diberikan hidayah dan taufik dan masuk Islam anu ngaganggu negara Indonesia Pancasila, mudah-mudahan Allah hilangkeun di Indonesia dihapus Allah Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sepuh punten tadi urang kali sebagai masih di bawah umur yang siti upah sanes sebagai tujuan kaula sebagai ajari ahli penceramah sanes, namun hitung-hitungan ya keluarga insyaallah mantena sepadas di bawah pimpinan pesantren anjeunna sepadas lurus santri awe ibu-ibu sepadas biasa ngolah kitab di mana pengawasan ibu-ibu ulah sampai kudu pamugat bae mangga bila antar mana kula tujuan nama itu mancing barangkali silahkan anu butuh baca kitab anu amjina sorab sampai kitab insyaallah putri abi ala kadar eta teh ngosna di Umi Sugati Bogor anjeunna sanes istilahna nemek pisan kaluarga doana sebagai rujuh anu soleh. Intina mudah-mudahan putra putri dia jadi karungi geh dicuruji sangkilan ceket pesantren anak tales nek manian ibu-ibu anu maot hesek neangan ibu ante sama dia. Etalah jadi wayahna ayeuna sekolahna cicing di pondok bari sekolah. Itulah punten eta putri abi ngawakilan lanceukna rupina teh waktos gitu. Itulah hadirin sim abi hapunten gumawanten barangkali bari jeung awe di depan insyaallah aya babna panah gitu. Hadirin rahimakumullah, sim abi sami kumaha tepat kirang 10 tahun hartosna teu kikieu disageun ka putra bae malih ya abi tos mulai teh rencana tos kira-kira tahun 99 tapi masih kene esok ngiring-ngiring ceramah bae. Ayeuna sim abdi
silaturahmi pertama anu paling barokah ga urang hayu sasarengan, tidak ada kata yang paling positif, tidak ada kalimat kita sangkan terkecuali mangga orang sami-sami yakni sahadatkan puji kepada ilah Rabbi dengan ucapan lafaz la ilaha illallah. Mangasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wirahim titis wangkin mustari ninggang bangsa nogina takdir terlupungkir kadha termisalnar bahwa jauh hijau anggang ditean ngalut ngengking ngabanda yut ngumat datang pinang siga nurek nantang perang. Alhamdulillah saat ma urang tiasa kempel ngalasrakeun insyaallah lewat memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan urang ku Allah dicatat ugi ayeuna termasuk keluarga aya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah syukran jazilan. Saladina salawat berinsan moga tercurah kehadiran kepada alam estri anu calon yang calon dalam martabat adalah habibana wa syafi'na wa maulana Muhammad sallallahu alaihi para keluarga, para tabi'in, para sahabat-sahabatnya, baik sahabat Ansari maupun sahabat Muhajirin, juga para tabi'innya, umumnya kita sekalian malah mandar. Mugia Gusti Allah, ulang ketika pulang ke rahmat Allah, idaman umat anu paling mulia monggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah doa atosnya, ya kenal paling tentu kenal. Abi tahun 87 sok pasal ka mana? Ayeuna atuh ngadokeun atos kira-kira urang nak naos abdi ieu teruskeun apa antosan siap ikhlas Masya Allah lajeun abdi etos kitu mah dikumahakeun nya hitung-hitung dirompok patung-antungkeun pengajian di waktu santri ayeuna ngaji cuman salah niat ngaji abdi kajian tos istirahat ceramah laju nama apa boleh buat hitung-hitung nyamatan yeuh para pemuda nu sakola di malam betul. Namun satajana si abdi ngalangkah abdi rek ala kadar nagam heula atawa istibahasa kapungkur mah sairan kira-kira siap ya. Mangga nagam mah boleh direkam si abdi ieu atuh bila perlu urang eta mengingat perjalanan para ulama-ulama kapungkur insyaallah. Ya oke ibu hapunten nggih ngawargal kana waktu masing-masing ayeuna usim alaudur jeung sajabana eta mah urang kembali hate nurani urang abdi sami disoankeun jiga kieu tapi urang keneh suara mah suara ti Allah ngicep ti Allah ngabokan ti Allah gerak ti Allah sakujur badan urang sakadah nama sehari semalam napas urang euseun zikir ka Allah 4.420 minimal sajamna 180 kadah nama itu akan dipertanyakan satu napas keluar. Wahai manusia, kamu ingat kepada Allah. Ciri ingat wanci ibadah wanci napakah nu ngojek nu tani nu nyupir insyaallah itu jadi ibadah. Alhamdulillah. Maksudnya sami dipertanyakan mudah-mudahan orang ya dari Allah maafna urang sareng sekeneh tidak dikit ka Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga apunten ia terbatas mau istirahat. Nah, ayam ini mah jadi kena kolesterol lamun sering-sering ngucap tenang ngelot. Ieu maksakeun keun mah keneh nyawa mah, keneh nyawa mah gitu nya.